Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalau yang digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementara wisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Para mitra nu mulia, barang sabagian dulu-dulu nanti pakampungan geus gasik narajang ka Jaka Wulung. Kidapin ngagentak menengah nyorowok ngawadian ka warga pakampungan. Lur, tahan oi. Orang dulu-dulur. Urang nu salah oi. Urang nu salah. Urang nu kurang asak jejehan. Kidapin ngagorowok dengingetan ka warga pakampungan. Hei, orang, iya Jaka mah. Lain dedemit, lain. Nuku urang dipaluruh. Ceuk Kidapin deui-deui mepelingan ka warga Pasiringan. Jalma-jalma teh tangtu bae ting raranjug. Barang mireungeuh kamampuan nu dipintonkeun ku ieu budak di hareupeunana. Budak nu paling ge umurna teh ngora keneh naker, bener-bener matak teu kaharti ku akal sehat balarea. Manehanana dilimpudan ku Kang Mangmang ku rasa kasieun nu nyangkaruk dina hatena, tapi oge boga rasa panasaran. Kidapin, lamun delemit. Saha can nyelam eta teh euy? Heueuh. Kidapin, lamun lain dedemit manehanana. Nah saha atusan nyalaman teh euy, Dapin? Ceuk salah saurang warga bari nunjuk ka palebah Jaka Wulung. Yeuh, dulur-dulur. Lamun maraneh rek percaya mah. Yen ieu Jaka teh tayalian muridna ti Resi Bujanggamanik di Gunung Sepuh euy. Kidapin ngajentrekeun. Deui-deui mitra jalma-jalma teh pating pololohok bari silih pelongjeng papada baturna. Maranehna tumanya dina hatena sewang-sewangan naha bener Resi Bujanggamanik masih jumeneng. Jeung naha bener sang Resi nu sakti mandraguna ngabogaan saurang murid. Yo, dulur-dulur, ieu pamuda teh ulah sangli deui. Ulah cangcaya deui. Inyana bener-bener terah Bujanggamanik. Sing percaya wae dulur. Kidapin sapetang naker nyaritana banget kugeus ngarasa percaya ka eta jawara budak. Sanggeus kitu mah warga pakampungan ge teu gana-gana deui deuk narajang ka Jaka Wulung. Anu saterusna mah derek-dek bae ku Kidapin didongengkeun jujutan caritana tug nepi ka rarancang nu bakal ngahagal deuk dijalankeun ku Jaka Wulung dina engke peuting purnama, nyaeta dina mangsa bulan ngemprai. Bener, kitu pisan dicaritakeun ku Kidulur Dapin teh. Dulur-dulur, memang kuring tadi ngasongkeun hiji kamandang sasat nyagurogkeun diri ngabaturan budak awewe nu deuk diseba semparkeun dibawa ku urang pikeun disebakeun ka siluman nu mancala putra mancala putri.
Cek dulur-dulur mah bener-bener dedemit. Jaka ulung negeskeun caritaan Ki Dapin. Ya, kumaha urang bisa percaya kana rancang anjeun ye. Lantaran anjeun teh teu wanoh teu singjung kami. Salah seorang kesepuhan warga lembur siga nu mangmang kacida ngawakilan balarea. Oh, eta mah kesepuhan. Aranjeun teu kudu jadi matak tagiwur. Lantaran kuring dina inditna ge tangtu teu nyorangan. Warga pasiringan ieu mangga bisa ilu buyung ngarengan kuring ke peuting. Jaka ulung mere hiji kepercayaan mitra. Sok sanajan masih diharudum atawa dilimpudan kurasa cangcaya, tapi teu burung. Parahayat padusunan teh sapuk saluyu kana rancana atawa raraga ti Jaka ulung. Mitra Sunda nu mulia. Kacaturukeun di wewengkon sabudeureun Gunung Sepuh. Harita teh bulan purnama geus nembongan. Sabuleudna bulan caang nu mimiti tembong di tebeh wetan. Kira pas sore dina tanggal 12 bulan Hijriah. Bulan geus gumantung di luhurna langit tebeh hilir. Nilemkeun tingkar litna bentang-bentang nu baranang. Sedengkeun langit mutuh lenglangna kacida bengrasna. Di ditu sagumpu kalimun ngan siga totol-totol semula leutik anu ngahibaran tempat pemetahna mega nyaeta langit tempatna sabangsa halimun oge bentang-bentang bulan turpan poe nu ngalewung nu ayana di luhureun urang. Tapi eta hal nu kacida matak endahna teh kaendagkeun ku hiji suasana nu haru biru mingkin ngagempurkeun warga pakampungan di lebah lamping Gunung Sepuh tebeh kidul. Kolot, budak, awewe lalaki nu kurang boga wawanena tawa can sawawa mah leuwih hade ngerem di imah sewang-sewangan. Bari panto-panto imahna teh ditarulakan pageus naker. Tedengkeun para pamuda nu boga kawani lumayan mah maranehana ngaregreg ngajaragaan sarta ngurilingan pakampunganana. Kacaturkeun hiji budak awewe atawa wanoja nu geus kapilih pikeun diseba semparkeun ka eta siluman. Ti tadi ge geus siap sayaga manehna teh pikeun disambikeun nyaeta pikeun nyalametkeun lemburna. Manehna teh hatena tembong mutuh tegerna. Katilik tina paroman beungeutna nu bangun taya karempan. Sanajan eta manoja teh kungsi oge cipanon ngagerendang merebaikeun cipanon, tapi jigana lain balukar tina kagimirna atawa tagiwurna estu hiji mojang nu teu neungludeung mitra Sunda. Manehna jadi wawakil seba sempar lain karena dipaksa ku warga, tapi sanggeus kapilih manehna siap sayaga ikhlas bibilasan pikeun jadi tumbal. Nyata pikeun kasalamatan pakusarakanana di belah dinya. Eta manoja kungsi mireng dongeng nan dipedar ku para kasepuhan lembur. Yen saupama seorang budak mojang nu sadia ngurbankeun dirina dina eta perkara, jaga cenah bakal hirup bagja kamanyangan di alam liana. Nyata hiji alam nu pinuh ku kaendahan, sing sarua endah. Bener-bener mojang rumaja nu wanda sikepna langka pikeun ditandingeunana. Tapi nu pangalangsana mah geus tangtu oge kulawargana nyi mojang. Indung jeung bapana jeung kulawarga landepna. Sasatna manehna teh anak tunggal. Ibuna mah nepi kagogoakan jumerit lir mapakan langit sarta tuluy bae kapidara. Demi nempo budak awe nungan hiji-hijina teh deuk diseba semparkeun ka dedemit. Mitra Sunda. Eta manoja teh wastana Nyi Asih. Manehanana nyidem hiji pangharepan najan teu pati nguntuk. Inyana miharep yen si budaknya eta Jaka Wulung bisa nyalametkeun maranehanana. Kacaturkeun balarea mah nyebutkeun yen eta budak teh lain budak samanea, lain hiji budak anu sabrong-brong. Tayalian
Eta budak teh murid tunggalna tokoh Jawara nuka celuk aun-aun kakoncara kajana pria bareto. Gaya sanes Resi Bujangga Manik alias Resi Jayapakuan. Sanajan duka geus sabaraha lilana ngaleungit eta Jawara sepuh, tapi nyaran Sang Resi Bujangga Manik atau Sang Resi Jayapakuan masih ngadalingding sasat tetap jadi catul di sebagian warga masyarakat. Para sesepuh masih osok medar dongeng ngadina perkara sepak tarajang na Bujangga Manik. Nulila kalilaan mah eta dongeng teh siga mangrupa hiji dongeng anu masyhur. Perdaran dongeng ngeunaan saurang manusia nu dianggap manusia satengah dewa mitra. Di sejen pihak Jakawulung, inyana geus nekadkeun dirina sejati hotat bajuang bakal ngerahkeun sakabeh kamampuan dirina nu dipibanda ku manehanana demi nang tayungan atau ngabelaan eta pakampungan nu utamana mah kaselamatan si wanoja nu neulah Nyi Asih tina pangguna si kalengen-dengen. Mitra kiwari teh jalma-jalma oge Jakawulung jeung Nyi Asih maranehana geus narangtung sasat nungguan di hiji wewengkon pasisian wetaneun Pilemburan. Cenah dina hiji lahan rada negla oge didinya teh rek dipapagkeun si wanoja ku siluman nu saterusna mah duka deuk dibawa ka mana Nyi Asih teh. Tika anggangan warga Pilemburan nengetan tina rembetan kakayon saliara tur tapating jelegjengna tatangkalan bari dadana mah tagiur atawa tagayur narungguan kumaha bule hideungna engke. Tapi maranehna ge teh teu lemor mitra. Warga masyarakat geus mastikeun ketak sayagana tur bumelana ku ngagenggem rupa-rupa kakarang saregeut nu dicekel pageuh dina leungeunna sewang-sewangan. Mitra Sunda nu mulia, dak dumadak Syat! Melesat nyeot cahaya bulan melesat nibanan beungeut wanoja geulis Nyi Asih. Ku kituna kabireungeuh kumaha keurutan beungeut ieu budak awewe. Eta wanoja teh bener-bener geulisna. Awakna semu koneng langsa bersih. Pangambungna leutik sampernik mancung. Sarta lambehna disaput ku wanda beureum semu meral atawa perak jiga nama teu pageseh jauh jeung Jakawulung umurna. Ceuk pamikir Jakawulung saupama bae ieu wanoja teh hirup di lingkungan karaton atawa karajaan geus pasti ieu wanoja teh bakal dianggap putri karajaan. Peuting mungguh sepi jempling. Ngaraya pelalaunan. Bulan masih lumaku di antara gumpalan-gumpalan mega peuting. Sabangsaning sato gegemetan atawa serangga. Nu liarna ti peuting teureureuh ngagalindengkeun tembang wanda pagunungan. Jakawulung oge teu kendat sarta sungkan-sungkan ngaragragkeun pamuji nu dariana keur kana katabahana wanoja nu neulah Nyi Asih nu tina sorot panonna tetep mancerkeun hiji cahaya istri langit wanoja jagad. Teu kapireng ku inyana saeutik oge udat-udat kecing jejerih sumawana sieun mah taya gurat-guratna acan tina paroman eta wanoja nu teu neudeung. Dak lumadak kaayana wengkon leuweung luang liwung eta jadi mingkin nambahan simpe mutuh beuki sepi jempling. Hiliwir sang bayu sumeleket kana rembetan kakayon saliara oge nebak kana sabagian anggota badan Jakawulung si Mojang jeung balarea nu marengan mararehanana. Dak sakala sato gegemetan peuting gejep pada jempling ngeureunkeun hariringna. Suasana mutuh sepi jempling simpe repeh rehe comrek tiisna keur di eta wangkon. Malahan mah angin ge siga nu milu ngarandeg. Reureuh hiliwirna
Dang-daunan tatangkalan ge siga nu reureuh ting keresekna. Satuluyna ti kaanggangan kabireng. Hiji sora nu katida ahengna meupeskeun ka simpe nu nataku. Sadana mah siga keakna sora gagak. Tapi jika nama lebih surup lamun disebut gelikna manuk bueg. Tapi lamun ditengetan deui sada-sada sora nu badis reregangan nu paralotong atawa pangpung nu paralotong. Memang bener. Sorana teh bisa mancala putra mancala putri. Wanda-wandana gulat gilek robah nu antuk nama. Sada nu nyakakak. Hiji sora seuri nu mutuh panjangna geus matak pating puringkak bulu punduk nu ngadengekeun. Sorana mawur tur semu-semu peura seolah-olah kaluar tina ganggerongan geus ruksak. Mitra teu kacaturkeun kumaha kaayaan warga pakampungan. Kalobaan ti maraneh nama gumelet terbakating ku sieun jeung geumpeur. Kitu deui nu dipadumukan leuwih hade ting raringkuk dina sarungna sewang-sewangan. Sedengkeun maranehna nu ngadaraguan di buruan mah sasatna ngaronda. Teu suda oge tina rasa kakeueung anu pohara. Maranehna gigis miris anu rokaha. Awak-awak nalir nu katirisan ngadaregdeg. Jika dengan ukur jaka wulung nu tembong tetep ayem tenang pancuh dina tempatna. Manehana laju ngalieuk kapal labah Nyi Asih. Jika nama eta wanoja teh rada oge semu pias. Jaka wulung laju nyekelan leungeun eta wanoja. Satekah polah mereh jika kuatan tur katabahan ka eta mojang. Mitra Sunda, lamun bae dina suasana nu beda. Geus tangtu ieu jajaka kasep teh pating seredet dadana. Sasat ngarasakeun sakitu ngageleserna leungeun ye mojang. Teu pati lila. Eta sora nu seuri babaraha katakan teh los tirna. Leungitan palebih hilang tanpa karana paribasana. Teu sakara-kara kaayaan eta patempatan balik deui siga bihari. Siga sabihara sabihari. Simpe jempling mutuh ti iseunana. Tapi eta hal teh teu pati lila. Dak dumadak. Kolebat, corelat, cok. Hiji dedegan nyaho-nyaho geus ngabedega dina dadasar batu lempar. Kira welasan lengkah hareupeun jaka wulung jeung Nyi Asih. Cahaya bulan nu nojo ti luhur ngajadikeun eta jirim teh teu gancang-gancang bisa katiten kumaha paromanana, kumaha beungeutna. Teu tembong atra jelas saha-sahana nu datang jeung kumaha rupaanana. Ngan bae buukna nu ngarumbai mah nyata kana tak-tak bisa jelas katenjo. Kitu deui papakeana nu memang sing sarua hideung. Mitra, tapi jaka ulun mah geus hasil bisa ngarasakeun paneutupna eta jirim nu anyar datang. Seukeut ngakret teu beda jeung teutepan mata manuk siluman. Mencong kapal bah jaka ulung antebna keranan. Jaka ulung ge teu eleh ketak ku eta dedegan. Inyana sageubatna ngabales paneutup eta dedegan sarua pada neutup seukeut. Ngan aya eta jirim. Oge ngan aya eta beungeut. Malah ngan aya mata nabungkul. Jaka wulung laju waspada permana tinggal. Inyana ngarasakeun hiji geter galuran nyongkap panas. Anu mutuh mancer kuatna. Kacida rosana. Nyaeta tina dua belah panona eta dedegan siluman. Eta budak neulah jaka ulung pikeun sabara kedapan mah kaget oge. Tapi cerat mengagentak ngayakeun ketak perlawanan. Ku cara ngumpulkeun hawa tiis. Bisa disebut oge mupul bayu hawa tiis mitra. Nu aya di sakuriling bungking eta patempatan.
nuku eta budak teh disalurkeun ngaliwatan panceran panona. Kukituna mitra, dua galura kakuatan aheng awor dina hawa peuting nu pikageueumeun, dua gelombang kasakten nu lalaunan, panas jeung tiis. Pikeun sing sahabae nu araya di sakuring bungking ieu pileuweungan, moal bisa katite naon eta kajadian. Nu sanyana mah hiji adu jajaten dina tataran nu kacidaluhungna, moal gampang-gampang bisa katenjo ku panon jalma-jalma nu jore-jore pangartina. Pikeun maranehna nyaeta balarea mah nu katenjo teh iwal ti dua dedegan nyaeta Jakawulung jeung eta dedegan siluman. Nu sakadar pancuh maranehna narangtung bari silih pelong teu ngiceup-ngiceup. Tapi teu kitu pikeun Jakawulung mah. Atawa meureun pikeun si jejemit iblis oge. Yen dina eta wongkon nu geus sarupa hiji pakalangan, geus dipitembeyan hiji ijen patutunggalan nu rongkeh sacara gaib. Mimitina mah hawa panas nu mancer tina matana eta jirim siga nu ngawasa hawa disabudeureun Jakawulung. Tapi sabada eta jawara budak geus hasil kalawan mucekil ngarangkum hawa tiis di sakuring bungkingeunana kata malik narajang, saeutik-saeutik eta hawa panas teh mimiti ngurangan. Malahan lila-lila mah Jakawulung bisa ngayonan eta panarajang nu diwangun ku hawa panas. Eta bitotama demi teh terus lumangsung di pileuweungan. Ngaliwatan garis patunggalan nu teu katiten panon manusia biasa, Jakawulung ngarasa yen galura hawa tina panona jeung mata si jirim geus awor di luhur sababaraha lengkah teu pati anggang di hareupeunana. Tapi kalayan halon tapi pasti. Titik atawa peun benturana teh ngageser, ngarayap, ngaanggangan ti hareupeunana. Gitu lah. Para mitra mulia, kacaturkeun Nyi Asih mah nu nangtung teu pati jauh ti Jakawulung. Anggangna kurang leuwih satengah deupa. Nu manehna mimiti boga hiji kacuriga, yen di eta patempatan teh keur lumangsung hiji adu jajaten bari ning cararicing nu kacida luar biasa hebatna. Awakna nyemojang bisa ngarasakeun eta hal tina hawa nu gunta-ganti tina panas kana tiis, tina tiis kana panas. Dina hiji kasempetan, eta titik teh reg eureun di palebah tengah-tengah. Nu satuluyna mah ngageser deui ngadeuketan ka palebah Jakawulung. Eta budak nu masih nyoba-nyoba ngajudi saha sabenerna eta tangtungan jirim hareupeunana. Tatekah polah ku kakuatanana ngalawanan eta panarajang demit. Tapi untungna bae para mitra, Jakawulung geus hasil ngawasa elmu kasakten ti puncak Gunung Sepuh, ti tokoh sakti nu taya tandingna, Resi Bujangkamanik. Sanajan bangun alon naker, Jakawulung geus hasil bisa nahan deui panarajang nu jadi lawana. Malahan mah cecek curek bantrokna dua kekuatan ge. Laju jadi malik mingkin ngaanggangan awakna. Nyata muru ka palebah titik siger tengah antara Jakawulung jeung dedegan jirim aheng. Nyadina eta titik tengah durder hiji ijen padungdung patutunggalan nu kasat panon atawa di luar paninjo panon.
hiji bito taman udaria rongkahna. Boh Jakawulung pon kitu deui lawana geus ngaluarkeun elmu sewang-sewangan, ilmu pamuncakna. Saking kuat rosa-rosana eta pertempuran dina kaayaan cicing, ieu teh bisa ngabalukarkeun hawa di sakuring bungkingna. Utamana mah dina titik aworna kasakten dua jawara, karasana teh gumeleter tur tangga golap. Sabot keur kitu, kapireng hiji sorang ngabeledug. Siap! Duh! Eta titik jadi ngageser. Satangga belesat. Cepet tanding kilat mulu ka palebah lawana Jakawulung. Cereat! Siut! Tep! Tes! Awak lawana Jakawulung ngageter. Badana muci cicigan nu kabulusan. Awak Jirim Aheng tembong ngahod-hod, lantaran tiris nepi ka gadeuna noroktok. Tapi aheng nate, sagancangna kapireng soranya kakak ti eta tangtungan misterius. Jakawulung jadi longsong naker. Manehna laju narik napas panjang sasat leupas tina bangbaluh. Masing kalah kumaha oge, eta seuri teh ukur dijieun-jieun wungkul ku eta dedegan. Nyaeta mangrupa upaya pikeun mipindingan dirina tina kasorana dina adu jajaten kasat panon. Mita Sunda nu mulya, Jakawulung geus hasil kalawan nyugemakeun naker geus unggul dina hiji kauntungan anu kacida pentingna dina tandang makalangan tahapan nu munggaran. Ngaran Andika, budak ora. Memang lain saukur lalandian nu bolos strong kosong wungkul. Budak ora. Tapi ulah waka ujub jeung takabur Andika. Coba gerak tanah nu ieu. Yuk. Jakawulung teu sempet mikirkeun pikeun ngira-ngirakeun saha-sahana eta Jirim Aheng. Sanajan ngagulung rasa kaheran sabab jika ramah eta Jirim teh geus apaleun saha dirina. Corelat celeng. Eta Jirim teh geus ngacorelat manten cepet naker teu beda tinaga. Bari ngalogodorkeun dua leungeunna. Ngan sakilat naker, hiat! Eta serangan dadakan teh geus nepi ka palebah Jakawulung. Cepetna gerakan turta kakuatan serangana geus kaijir tina hiukna angin nu dibalukarkeunana. Ngan untung bae, Jakawulung kiwari lain si budak rudin anu teu bisa nanaon. Nu bareto mah manehna teh ngoleang kana nangtawingna jungkrang di Cigunung nu ampir-ampiran teu kasalametkeun. Kiwari mah manehana geus mangpuluh-puluh lipat nikelna dina ngawasa ilmu silat kanuragan jeung oge ilmu kasantikaan nu dijeudel ku kuda hiang. Ku kituna sagancangna bisa surti binga judi jeung saacan eta panraja ngahanca sasaran. Hiat! Sakilat Jakawulung ngadorong Nyi Asih bari kumarebos. Nyi, gancang lumpat ka tukang tangkal, jung, gancang. Kitu parentahna ti Jakawulung ka Nyi Mojang. Bener oge pangijir Jakawulung. Eta panarajang ti Jirim Aheng teh lain ngincer ka si Wanoja, tapi muru ka palebah manehana sorangan. Ku kituna Jakawulung gentak ngagilek ngahindarkeun diri tina benturan dina jurus munggaran ti Jirim Aheng. Tapi sapertina eta dedegan teh teu bener-bener daria dina panarajangna nu kahiji. Hiji jurus nu teu mangrupa panarajang nu matak mateni nu jadi lawana. Manehana siga nu deuk ngukur jeung ngawanohkeun dirina dina hiji padungdung patutunggalan nu meureunna bakal durder sapeuting jeput di eta wewengkon.
Mita kiwarima eta jirim teh ngabedega bari nulak cangkeng hareupeun Jakawulung. Laju mencong di barungku cahaya panon nu ngagedul hurung. Panona hurung matag serab nu nempokeun. Disagedengan eta, cahaya bulan purnama mapag wancit tumorek sasat liwat tengah peuting. Nyorotna cahaya bulan hampir manceran atau ajeg lempeng niban kana buuk lostreng si jirim. Oge kana palobah dua tak-tak nanu rarubak. Beungeutna sareretan mah tetep poek. Tapi dina panempona si jawara budak, nu bakuna mah geus asak kalatih dirina dina tenempoan nu poek mongkleng. Geus hasil bisa nengetan beungeut nu jadi lawana. Beungeut nu jadi lawana teh bisa disebut kacida goreng patutna. Dina pipi belah katuhuna aya tapak tatu sigana mah dikaput sambarangan aker. Nu ngajadikeun eta tangtungan teh hiji jirim nu matak pikasebereun. Mita Sunda nu mulia. Tegalan ampah nu negla di eta wengkon geus jadi mangrupa pakalangan ijen padungdung patutunggalan. Kalawan garis-garis nu ditarangtukeun ku nu ngadu jajaten. Sedengkeun tirada anggangna disatukangeun tatangkalan sarta kakayon rembetan saliara di palebah dinya nu ngagimbung warga padukuhan. Tapi diantarna oge aya Kidapin jeung sobatna. Ari Nyi Asih mah disatukangeun tangkal Kiara Jangkung nu teu pati jauh jeung kokolot lembur liana. Maranehana sarua pada hayang marengan Jakawulung. Bari satengah nalalajuan kumaha bulih hideungna eta patolat dua jawara linuhung. Bari sabagiana mah geus pada tatan-tatan inggis ku bisi rempan kusugan. Jakawulung cenah bisi dina hiji mangsa kadeseh kuno jadi lawana. Marahna siap sayaga teu lesot nyekelan pakarangna, malah mandar saupama diperlukeun bisa gancang digunakeun. Tapi mitra boh nu tarung pon kitu deui nu ngagarimbung nyaeta satukangeun tatangkalan tul kakayon saliara. Saurang ge jigana mah taya nu bisa nelik ngarongheapna hiji tangtungan liana. Nyaeta hiji dedegan liana nu jangkung sembada teutepan panona mencong seukeut kanu padungdung. Tapi eta tangtungan lain si Brata Laras alias si tukang metik kembang muridna Jawara Aheng. Manehna mah teuing di mana cicingna. Di pakalangan ijen patunggalan, Jakawulung laju nalek ka eta jirim pikagigiseun. Kidulur tetela teu boga pamaksudan menta seba sempar saurang manuja pakampungan. Jakawulung kalawan lalaunan nyaritana barining sopan lentongna. Eta dedemit can wani nembalan. Tapi tembongna teh ngabere gegeh nembongkeun paroman beungeut nu estu matak pikasieunun. Sagancangna Jakawulung tumanya deui. Kidulur anjeun nyingsieunan pangeusi lembur ieu. Tembongna mah anjeun ngabogaan pamaksudan nu mandiri. Nyata sangkan kuring kaluar pikeun nepungan kidulur. Bener gitu. Kitu kira-kira mitra pananya ti Jakawulung. Seurina nya kakak peura siga nu kaluar tina solobong awi nu ruksak. Tapi tetela mancerkeun hiji galura nu mampu ngageterkeun hawa di eta wengkon pileuweungan ruang ligung. Malahan warga nu nyarakseni eta perkara nu nyaramuni teh puluhan lengkah jauhna ngarasakeun dadana sewang-sewangan semu bararaal. Dada maranehna meh saperti nu digosokan kudang daunan keusrak tina tatangkalan Ki Hamplas. Tapi beda deui jeung pamudan lelah Jakawulung. Keur manehna mah eta sora teh teu beda ti sora manusa umumna. Kidulur, ye, saupama memang bener, kidulur ngan saukur ngogan kakaula sangkan datang ka ieu wewengkon.
Kitu ceuk Jaka Wulung ngabasakeun kecap kaula. Nyata pikeun negeskeun jawara teurah menak pajajaran. Kidulur. Kumaha pangpangna penduduk kampung nu sasatna kudu nyidem hiji kasieun nu lain lumayan, nu sabenerna mah teu perlu. Kitu pananya ti Jaka Wulung. Deui eta jirim demi teh nya kakak. Ye. Budak ngora dengekeun ku maneh. Eta sakabeh ngan hukura rancang murid kaula. Nu memang masih bubudakeun keur manehna teh. Kitu deui dina perkara menta seba sempar wanoja nyaeta hiji budak awewe nu panggeulis nanti pakampungan. Eta teh kabeh rancana ti murid kaula. Oh, saha ngaran murid Andika teh? Saha ngaranna ku dulur? Jaka Wulung laju tumanya. Budak ngoran. Andika ge tang tu geus wano, geus apal. Ye, manehna teh nu kungsi nyarita cenah wawuh ka Andika. Manehna budak ngora keneh. Masih resep peheureuyan jeung wanoja-wanoja nu gareureus. Jigana mah teu jauh bedana jeung Andika budak ngora. Ceuk eta jirim demit teh satengah maksa nyaritana sangkan Jaka Wulung nganyakeun carita anak-anak. Tapi Jaka Wulung mitra teu kapancing ku kekecapan si jawara demit. Mitra Sunda antuk nama Jaka Wulung jadi ras inget ka hiji ngaran. Kidulur. Memang kaula kungsi heureuyan jeung hiji budak ngora. Cenah mah ngaranna teh Brata Laras. Manehanana ngaku boga jejuluk si tukang kembang ti Gunung Cakrabuana. Rupana bae. Bener-bener masih bubudakeun keur murid Andika teh. Nepi ka kudu ditangtayungan ku guruna sagala. Kidulur upama kitu. Nunelah si ramo-ramo iblis. Jaka Wulung satengah tumanya ka jirim aheng. Memang mita Sunda eta tangtungan jawara demi teh tayalian ti si ramo-ramo iblis. Manehna teh guruna si jawara tukang meti kembang ti Gunung Cakrabuana. Nu deui-deui laju ngabarakatak seuri. Budak ngora, nu sabenerna mah kaula teu hayang nangtang ka Andika. Kaula hayang soteh ngayonan Resi Bujangga Manik alias Resi Jayapakuan. Lantaran ti leutik keneh kaula geus sering mireng ngaran eta nu kawentar kacida ka mana-mana ngan hanjakalna. Dina mangsa kaula geus siap sayaga pikeun ngayonan bitotama jeung manehanana. Manehna malah ngundulkeun diri ti dunya pasilatan jeung kajawaraan. Cenah manehna ngaleungit ti dunya pasilatan. Kaula masih ngarasa penasaran. Siga kumaha manggulang-manggulingna ka Sakten Bujangga Manik. Deui-deui ti jirim demit nyaritana tandes naker. Mitra ku caritaan kitu Jaka Wulung laju mencrong seukeut ka si ramo-ramo iblis. Kidulur. Andika ulah ngalindur pabeberang. Lamun mireng kekecapan Andika mah sabenerna Andika nu bener-bener geus nyaho di mana bumetah nama Resi Bujangga Manik. Ku bahasa liana. Yen kidulur sabenerna mah geus nyaho padumukan Resi Bujangga Manik. Kitu ceuk Jaka Wulung tandes naker ka eta jirim demit mita Sundan Mulia. Cageula mita Sundan Mulia. Atur punten kana samudaya kalepatan sorang kahilapan dina ngadongengkeun ieu dongeng Sunda Jaka Wulung. Bubuhan
didongengkeun ku nu sanes ahlina. Hatur nuhun kana perhatosan mita Sunda nu mulia. Oge teu hilap. Hatur sawu nuhun kakersan nu ngaranna serial Jaka Wulung. Kakersana Bapak Hermawan Aksan. Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo kahirupan urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sumangga mita Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangtu bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.